Assalamualaikum warahmatomahi wabarakatuh. Wilujeng Sokan tepat di sarang abdi Sarang Firmansyah. Jadi banyak sampai kita tentang tomat momotaro di Budayakeun di Lembang. Tomatnya beda-beda tuh rupana. Di sagedeungan tomat nu ilahan dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda-beda teh. Eta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudayakeun ku petani Lembang. Tur di erong boga pangiji anu mahal. Sahiji bubuhan nu ilahan diadakeun bahan sayureun atawa sambeleun. Kakabel tomat ge ilahan dikonsumsi langsung. Karena kawilang murah bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budaya anyar. Ngaranna tomat momotaro. Kitu wae warta kusim kuring. Akhirnya melepatna kemudian diakukan. Assalamualaikum